Islam ngabogaan cirina tarapahili umat anaki urang sok lali parentah anu ti Gusti mere tuduh jalan dina alam pawenangan ulah sok kajongjonan ku urang gancang teangan besi dunia lamun urang geus sawawa ulah sok sakaba-kaba kudu ngagugu ka bapa anaking indung anu ngaping ngejaga barang jeung peuting pikir ku hidup kudu nyari ieu bapa rek mere pepeli mumpung bapa jumeneng keneh di alam dunia jaga ke karasa geus gede hidup anak pepeling bapa ieu regepkeun mun hidup diajar kudu singleukeun sangkan bisa ngartikeun ku hidup anak ayeuna apa rek mepelinganna lebatkeun kana mana ditampi ku kumbirana ku hidup masing ke harti catet dina jero ati ditampi ku asti suci pepeling ieu lamun hidup kasab kana tani sing cucut sing uni dikadarkeun sugih mukti nyukup ka indung bapa ini mun hidup jaga kasab kana dagang dipaparinan caang padang titik gemi bati dagang mere maweh kanu anggang nu anggang gabarere mun loyog kana ngaula sarupi jadi kapala jauhan anu matak bala nabi kawargi sing bisa bala naon wae anu matak pibalaeun barang harap kadeu ulah wani-wani nuan kawargi kalanceuk kaadi kadulur tatangga baraya sadayana kudu sing bisa bela lamun loyong nyantri sing bisa hidup mau pangarti supaya jadi pamatri nah oma kudu dibarengan ku ati anu suci ati eta diamalkeun digawe kalawan dilaksanakeun supaya ulah carekeun meh anjeun hirup tentrem eueuh nu ngomongkeun lamun ngomong aku kudu anu balik mun hidup rek diajar tablik ulah bari beberege komo mun bari ngalegek tong asa ai
bisa ngaji tong asai sumerah diri kanu kagungan mengalege ka babaturan moal aya nu maturan bongan anjeun salah pangaturan namun anjeun anakin hidup jujur sareng batur pasti akuran kaunggar lembur sangkan hidup anaking subur makmur loh jinawi pintar hidup kudu mau pangarti komo lamun bisa ngaji eta ilmu anu sajati ilmu teh ti eta ti Gusti ku hidup sing kaharti mawana kade kudu sing hati-hati ucap lampah urang kudu sing surti pikiran percaya urang damel pangeran ulah keluar dina hadis jeung Quran Omah sing turut tumut kana ajaran anu dicanang ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta panutan urang sadaya baik bukakeun Quran jeung hadis nu mulia dibuka eta sagala ayat muliana hadis jeung Quran nuduhkeun jalan urang keur ka pangeran keur mepes rasa sorangan sangkan tiis pipikiran urang baik pikiran ku hate urang da urang teh bakal mulang sing rapih karerencangan ulah sok aing-aingan bok bilih benduan komo mun papasihan kade ulah pasea jeung babaturan eta teh nafsuna setan moal aya kauntungan ulah ngumar hawa nafsu tetep aya dina karugian tong neangan alasan tong neangan dalil ngabenerkeun usaha baik geura aku mun urang salah rugi mun urang ngumar amarah hidup anaking ulah saraka kabatur tong nyieun salah kudu bisa silipikanya utamina sing nyaah ka ibu rama turutkeun parentah agama eta nu paling langkung utama nama hidup anak sing nyaah ka indung ku indung hidup dikandung ku bapa diugung-ugung tutup hidup kudu daek tutulung anu tutulung ulah gagabah lamun mikeun ulah salah mikeun teh kudu kanu keur susah eta nyumponan kana ibadah mah rek kunaon bae ku beas ku pare ku harta banda oge hade komo mun urang ucapanana saya ucap tingkah laku diajar hidup ngabaku ke mun gede mun aya tamu ulah kaku
sok gerak buruk gerak di aku pekubu di basa lamun urang geus dewasa sing ageng rasa rumasa ka Gusti anu kahawasa. Miasih kasadayana tur gumati ka abdina ngariksa tur ngaganjarna kumaha bae amalna. Amalkeun kabeh elmuna kanyahokeun ka dirina masing emut ka Gustina supaya hirup urang lugina. Nyicingan Islam sampurna sampurna dunia akhirat kedah disarengan sareng sholat teguh iman Islam kuat Gusti pasti maparinan rahmat. Mugia katampikan lagi pepeling ieu jalan pituduh nuduhkeun diri sing lilir hahalang lugai disinglar mun hayang salamet diri di dunia upung umar pepeujeuh sing repeh rapih nusa lembur kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga pageuh pakuat pakait ulah ingkah balilahan hancurna ngajadi hiji ngahiji ngajadi dulur sadaya makhlukna Gusti hubungan sabilulungan kedakeun katineng ati ka ibu sareng karama nganada ka maha suci nada agung cukup lumur nada jembar pangaksama bilih aya kalepata wireh ayeuna sim kuring nyanggakeun mugi ditampi. Assalamualaikum.